Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pati mudei jeung nu gaduh channel Wakijan urang Sunda. Abdi nuhungkeun dukungan subscribe-na. Nu tos subscribe hatur nuhun, anu acan mangga di subscribe nya supaya channel YouTube Abdi berkembang biak. Ya. Atur nuhun nu tos subscribe. Ayeuna bade carita Wakijan teh Wakijan hayang boga ilmu nyaeta hayang boga ilmu kasaktian. Si Wakijan teh nanya ka abahna, "Bah, aing hayang sakti, bah. Atuh bah, kumaha carana?" Cok si abahna teh nyane kuat henteu tapakna. Kuat bah. Nah, kudu peurih beuteung, kudu daek tatapak. Tah nyane semedi di tengah jalan. Oh, semedi di tengah-tengah jalan si Wakijan teh. Nah, si Wakijan teh semedi dia di tengah jalan teh. Semedi pertama digoda ku ula. Ula gede men ula mah gede kacida. Angger si Wakijan kuat. Aing kuat keneh teu sieun ula gede mah naon. Lolos si Wakijan teh. Tah ujian pertama geus gol. Nu kadua datang ta jin golden jin sarem pisan jin ge. Naon aing teu sieun jin, sok ajeun kumaha bae. Tah nu katilu datang tah mobil bus pariwisata bari ngelakson nonton. Aduh aing yuk indit teu ieu cenah cek Wakijan teh, wah aing hayang sakti lamun indit teu indit aing katabrak cenah. Lamun indit aing gagal boga ilmu kesaktiana tot ngajleng Wakijan teh. Tah sieun ku mobil mah sieun katabrak. Yuk subscribe. Anu nya mugi-mugi acara abdi ngahibur. Nah, kasadayana kasaderek abdi anu nonton video ieu ka urang Sunda nu aya di mana bae, nu di Bandung, nu di Tasik, nu di Maga, nu di Cirebon, tah nu di Cilacap, nu di mana bae lah pokona mah anu orang Sunda, nu di Sukabumi, nu di Tasiknya, nu di Pangandaran, pokona sadayana hatur nuhun nu tos ningali video abdi nuhunkeun subscribe-na, anu tos subscribe terima kasih, anu acan di subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.